antek-antek netet juring Allah cilaka kabongohan bangsa urang ya raja urang dek diculik ya kumaha nyalametkeun hayu anu rek nyurik na urang tewak bapak uningati saha dina sajeroning gering bapak lain segering-geringna tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet nagara salamet musuh bisa kausir ya daling segering-geringna cek aing oge paingan eta pisang diwawal-wawal tadi diterima ya da pisang na make dikotok dipangbuburkeun ku AGBH teke si horeng bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah nya kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu eta ngamonitor leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah bapak aing sakitu jak moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh kitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kantenan mak kaulah nun nah cai mah maksudna bakal datang semah ka dieu nah cai mangga kaulah nun lah naon kapiting itu kulub da boga kapiting we di saha mo rajungan naon je di mana anu dibeli ku si gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet anu dibedog eta teh anu dibedog ku bola geuning baju ngan lihat paingan dicook ku aing teh nyapit lain ku mati ketingalianna eta bade naon bapak teh urang nyalukan dulur bapak pindah ka dieu naonana biuk na pindah ka dieu pindah da geus montok lah pindah deui lah pindah maksudna lajeng ieu Dewa Nur Cahya meremkeun socana rap sidakep sineku tunggal mate ini babaharan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi citalan rasa iya ike nyaeta ngagupai ngagunakeun ilmu panggupay rasa nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna wallah iya inggih anu digemol ku Arjuna leungit tina gemolanana cing balelesat datangna katumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodas hideung putih kuning abang ireng barang ngagejlik kaburuan nyaeta jaradi jelema tingali pot aya cahaya naon itu loh kutumiri nutuk leuwih teh nah kutumiri teh beda koneng bodas hideung beureum nu biruan tamanya Pak ka dieu majuna nah jaradi jelema leuh sing barun wah startek teh teh incun ini anu teh wilujeng sumping yap sampurasun rampes astagfirullahaladzim eta teh dewa Pak tanyakeun ku maneh engke aya kaajaiban gitu wilujeng tepang deui
sanajan urang papisah tapi tetap urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu urang ngamuara deui dina hiji rasa sahak jeung sakawajiban laras mangga calik-calik aduh cepot dawala abdi nuhun maneh geuning hirup keneh saha ieu teh kula bapa maneh Bapak abdi main teh lieur ieu teh Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna aduh anak king astra jinga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun maneh salamet saha ieu teh kaula bapa maneh lieur Wilujeng tepang deui mangga linggih aduh nuhun salamet maneh bapa abdinya geuning nyaho apa we tinu tadi Wilujeng tepang deui linggih cepot salamet maneh jan dawala salamet mangga linggih Bapak abdi deui nya bener alah ya Kang ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi Pak ya loba nu ngabelana ieu teh Bapak abdi kabeh ari salira sarua nya itu sadayana itu salaki emak nya anyir kuatan emak kulimaan dulu Bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di bapa ayana deket-deket anak talus bener mata gerak korehan anu sok didongengkeun ku bapa ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong bapa mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk Bapak nya anu didongengkeun ka pungkur naon kan cing Bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan papat kalima pancer lain ngahaji dari rukun Islam dari mangka agama ingis diri masing caricing dunungan masing emut perang putih ayah bayuyut pusaya ngadek kejojonan teuing salira kedah di